Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji senanang syukur hayu orang sanggekeun ka Gusti Nu Muruban Alam. Rehna dina dinten ieu urang tiasa diajar basa Sunda. Teu hilap shalawat milu salam hayu urang sanggakeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta acan diajar basa Sunda, hayu urang kawitan ku aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi anu bade dibahas dina pangajaran hiji ayeuna nyaeta rupa-rupa kaulinan barudak, kecap barang, sareng kalimah pangajak. Kaulinan barudak nyaeta kamonesan anu sering dilakukeun ku barudak, saperti di daerah Sunda dilakukeun waktu keur salse. Kaulinan barudak teh aya dilakukeun ku sorangan, kuduaan, jeung kulobaan. Oge aya kaulinan jeung lalaki, jeung awewe oge aya anu dilakukeun ku lalaki jeung ku awewe. Contoh kaulinan barudak di daerah Sunda nyaeta ucing sumput, egrang, sondah, ngadu kaleci, bekleun, congklak, jeung sajabana. Materi anu salajengna nyaeta ngeunaan kecap barang. Kecap barang pami dinu bahasa Indonesia nyaeta kata benda. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Loba pisan kecap barang teh. Contona wae barang-barang anu aya di jero imah, di jero sakola, di jalan, di dapur, di pabrik, sesebutan jalma, sasatoan, jeung sajabana. Contoh kecap barang nu aya di jero imah: kursi, meja, ember, radio, televisi, kipas angin, jeung sajabana. Pami contoh kecap barang nu aya di jalan mah contona mobil, motor, beca, delman, jeung jalema-jalema anu keur lempang atawa nu ngaliwat. Contoh kecap barang nu aya di dapur: kompor gas, hawu, katel, piring, sendok, suluh, jeung sajabana. Kecap barang oge lain saukur nunjukkeun barang, tapi bisa jeung sesebutan jalma. Contona emak, bapa, nini, aki, bibi, uwa, oge pagawean. Contona dokter, guru, tukang jahit, tukang ojek, jeung sajabana. Salian ti jalma, kecap barang oge bisa dilarapkeun ka sasatoan. Contona oray, hileud, beurit, manuk, jeung sajabana. Materi salajengna nyaeta ngeunaan kalimah pangajak. Atanapi dinu bahasa Indonesia mah kalimah ajakan. Kalimah pangajak nyaeta kalimah pikeun ngajak batur kanggo ngalakukeun suatu hal. Kalimah pangajak biasana dilengkepan ku kecap yu atawa hayu. Oge di akhiran ku tanda panyeluk atawa dinu bahasa Indonesia mah tanda seru. Contona ujang hayu urang ulin ucing sumput, atawa ujang urang ulin ucing sumput yuk. Materi pangajaran 2 parantos rengse kin dilajengkeun deui dinu video salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hayu urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.